Sampurasun urang lang kawitan dina pupuh kinanti. SAD heula nya urang kawitan dina kinanti. Mangga ka ibu sinareng bapak guru tapi hatur ampun paralun pada semasa tambah ngaguruan dan urang sami-sami diajar lajeng nu garilis nu karasep anaking urang wanok deui bapak saudara ibu guru hidup diajar deui ngawihkeun ngahaleuangkeun dina nembangkeun pupuh. Insyaallah ageng pisan faedah sareng mangpaatna. Pupuh kinanti ieu larasna laras salendro geulis kasep surupanana da sami sareng pupuh kaleresan rumpakanna rada benten ieu mah rumpakana biasana Nabi Iskandar dina rumpaka bab nyupri ilmu pangaweruh dilajengkeun anu pada anu kaduana temana atanapi nyarioskeun wireh nagri urang teh subur makmur kumaha carana mertahankeun supados nagri urang tetep subur makmur gemah ripah loh jinawi kadituna rahayatna waluya raharja gemah ripah repeh rapi kantos ieu kedah dijaga diriksa ku urang salaku warga negara Indonesia Nusantara yang kita cintai. Mugi urang dipikareus. Prung dina pupuhna kinanti. Adeni siap Adeni. Nyuk curug ilmu sing saruhud nyupri pangarti sing tigin pikeun bekal kahirupan pek ulik masing masagi sugema hirup di dunya tangtu bagja lahir batin. Dilajengkeun pada anu kadua negeri urang subur makmur gemah ripah loh jinawi perlu dijaga diriksa sakabeh pangeusi negeri sangkan lana dijayana sampereun baring supagi cekap urang lajeng kana sekar tandakna prung Adeni. Nyuk curug ilmu omat sing saruhud nyupri harti pangarti kade sing tigin pikeun bekal kahirupan pek arulik masing masagi negeri urang negeri subur makmur gemah ripah loh jinawi perlu dijaga diriksa sakabeh pangeusi negeri. Tah sapertos kitu samentawis ngahaleuangkeun pupuh kinanti. Janten dina laras salendro mah geulis kasep lajeng ibu sinareng bapak guru wayahna ieu rada sesah. Naon anu janten margina rada sesah jalaran jarak pinada kanadana atanapi intervalna sami benten sareng laras pelog madenda atanapi nyorognya lajeng
na tubuh atau napi sok sering disebat Mataraman ieu mah ge nya pami diukur dina naon namanya teh sen nya Mohon dina sen. sen patareupi nya upami salendro mah numutkeun para ahli anu parantos meneliti mah kantos menganalisa interval jarak ti nada ka nada teh memang sabaraha cenah ade nih 240 senan janten tiasa dihaleuangkeun ti tugu janten tugu lolorang janten barang atau napi tugu jadi sidakna teh lah cenah nama biasa disimpen di mana wae diluyukeun sareng ambitus atanapi karakter swantennya Mohon. apaan aya anu ngebas aya anu agung saat itu tiasa luhur tetapi anu luhur teh tiasa agung naon teh dina paduan suara mah disebat teh dina paduan suara mah SATB ambitus suara manusia itu berbeda-beda nanging ari anu disebatkeun juru mamaos mah atanapi juru kawih mah atanapi vokalis mah wayahna ring ambitudsna jarak ieu teh kedah tiasa luhur sedang swanten handap Mohon. nah kitunya ieu kaleresan nyanakna tina nana tah didinya nya nyuk cruk nya nyuk cruk ilmu pangaweruh nya didinya nyuk cruk ilmu pangaweruh janten dina sekatanak ge nyuk cruk ilmu upami misalkan wae cenah hoyong tinu mimi dada berarti sakumaha eta teh galimberna teh namanya teh dinamida nyuk cruk ilmu pangaweruh biasa Aden videonya aja mana enaknya nyuk cruk ilmu sing saruhud nyupri pangarti sing tigin pikeun bekal kahirupan jeung satrasna nya kitu panginten Aden nya teras kedah wayahna dina salendro mah kedah ngange saur Aden mah power kedah ngange tanagi nah jejem kedah ajeg nya jalaran upami rada ngamang sakedik bakal subang atanapi henteu netes lah saur Aden mah henteu netes kitu nya dan teu muntang atanapi teu gumulung hiji sareng kawat kitu nya kaleresan diiringina ku kacapi wami ku gamelan berarti teu napal kana gamelan kitu nya tah nyuk cruk ilmu nah dina mu ieu tiasa dieunekeun atanapi ngange ornamen direna ku gedaknya nyuk cruk ilmu riaknya seperti riak nyuk cruk ilmu sing saruhud saminya ngaja di kasaran ku si mukuring si pados kenging gitu lah itunya nyupri pangarpa badagnya dang sing stabil nyupri pangarti sing tigin pikeun bekal kahirupan lajeng pekulik masing masagi sugema hirup di dunia tantu bagja lahir batin ya cia itu pangintennya samantabis cekap heula sakitu tapi pun sekali deui hapunten pisan jadi ngalalangkunganna ka para inohong kita minum-minumnya ada di kapun guru gitu nya ka sadayana kudu jadi biji-biji ka para seniman para budayawan ieu mah judulna ge panginten tami lumayan manawi bahan cakapi sakedik-kedikieun hapunten tangtos seueur lepat cageula adennya urang lajengkeun salajengna kana buku-buku anu sanesna insyaallah panginten KSAD
lanjut ke anu sekar alitna anu 13 deh cak permios